Isukna belanja jeung dagangan berangna tuluy ngahablemkeun dengan sanggup menang meuli. Hai assalamualaikum dulur sadayana. Seperti biasa isuk-isuk kerek nganterkeun sakola ya teh besti. Mulai sakola teh meni asa pikpek teh lah. Keur basa kamari libur meni asa jongjon teh. Maksudna jongjon teh digawena rada nyantai gitu tah. Sanajan hudangna janari oge. Ari nganterkeun sakola teh kudu purat perot wae. Pagawean ge loba katunda-tunda. Jadina lamun geus ngajentul liuk teh sok hoream deui nyabak deui. Da nganterkeun sakola oge ieu teh makan waktu setengah jam besti. Da loba simpang-simpangna geuningan. Tadi teh eta tos nyimpang heula meuli gorenganan jeung bahan opieun. Singkat cerita eta teh tos ngopi teh langsung we gegerohnya besti. Da hayang buru-buru parele ningan. Ganti ayeuna mah paudag-udag waktu jeung nganterkeun sakola budak uing anu katilu. Komo eta mah ditinggalkeun rada lila ningan. Biasa ari nganterkeun sakola teh ka mah ningan mana bisa rada ulin. Jadi balikna teh kan erek tangari teh nya besti jam 11. Tapi nah eta teh lamun geus asupna sok ditinggalkeun ya besti. Ditinggalkeun balanja ninganan balik heula. Budakna mah bager ditinggalkeun oge ngan kitu sok loba drama teh. Sok aya ceurigna. Jajanan teu kakontrol teh. Kadang jajana sok melebihi jatah. Dumuk-dumuk mau cai di imah ninganna tumbler. Kalah hayu we meuli cai deui da tumblerna di mana nundana teh nyaho. Jadi we duit jeung jajan teh dipake meuli cai deui. Mutuna mah jajanan ongko, cocokan ongko. Da kitu indung mah da teu kakontrol barang beulina. Singkat carita gegeroh teh geus anggeus nya besti. Tadi teh budak mah geus dianterkeun ka sakolaan. Uing mah balik heula ninganan ka imah da bapana mah moal bisa balanja. Jadi we digentenan ku uing ya besti. Meuli endog, meuli beas ieu teh besti jeung bahan dagangeun ke peuting. Cak cicek beres itu nya besti tinggal bayar. Lanjut ayeuna ka tukang sayuran ya besti. Meuli sesin, meuli engkol, meuli timun, meuli cengek, meuli bawang. Pokona rupi-rupi sayuran we pokona mah. Cak cicek anggeus we pokona mah. Tinggal ge beuli ayam ayeuna. Tah geuninganan balanjaan geus kabeuli kabeh mah. Tinggal balik we nya besti. Arek buburu neang deui ka sakolaan. Singkat carita ieu teh geus balik di sakolaan nya besti. Geus meunang dengan sangu geuninganan tadi teh meuli di sakolaan teh anu dagang. Meulina ge nu kieu we patut. Kangkung, oncom, jeung ayam di kecapan ya besti eta teh. Tapi na ayam di kecapan mah eta mah jeung budak we. Aduh ayeuna mah dahar teh diganggu ninganan tuku bocil. Ayeuna mah lamun pasang kamera teh majar teh hai cenah aduh diganggu wae ieu mah aduh dahar teh teu pararuguh anggeus lah nya besti dah.